tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya naon da kelupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Alaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allahu a'lamu bimuradi. Falamma nasu maka samang-samangsa ninga ya umam kabeh taraku tegese ninga ya umam madzukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabeh ing mau'izu tegese den urukan ya umam kabeh wa khuifu lan den pepeden ya umam kabeh bihi kalawan minal basa'i wadh-dharra'i yatanazzakin ba'sa kafakiran kasusahan wadh-dharra'i lan kamadaratan lan gering. Alam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabeh fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan fatahna alaihim ing atase umam kabeh abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkul lahum kadue umam kabeh hatta malah-malah idza farihu tatkala bararungah ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den we ya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong. Akhadnahu makang nyiksa ingsun agumum ya umam bil azabi kalawan siksa bagtatan lek kaget bajatan tegese lek kaget fa idza hum mublisun maka kaget umut tahu ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh
Aisuna min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kabecikan. Wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bimuradi fakuti amakaden bedol atau makaden pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabeh. Walhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah Rabbil Alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatasi nulunganing pirang-pirang rusul atawa ngatasi den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak ke wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khaliq Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu danan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salila hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh tereureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus kana agama bari geus mengarah ke agama. Entak sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngajegur ngan beda cara perangna baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajana mah di luhur bahkan kapal tanpa awak
perang teangan saukur kapal bae memawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markas geus dibuat ku ari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cih, ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya na masang satelit, masang kieu. Mana Cikupa? So, oh iya, Citra ini. Mana Bojong? Iya. Mana Sepatan? Oh, iya. Cilongok ulah. Aduh, lain lalagan tak gitu jasa karena aku hari, gitu jasa, masya Allah. Lantaran kangjeng Nabi dakwah, kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh, lain sakadar dilerewe, dijebian, dianiaya kangjeng Nabi teh. Nah, ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan. Padahal subur, tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah. Kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu. Kok kuari mah jadi madarat jasa, boro-boro boga kendaraan imah mewah. Dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil ba'sa. Ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wadharra penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna budal setruk ya orok pikiran naonnya nak apa pikiran bapakna sering naik deui jadi puyeng meureun nya eta orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus temahi budak wari lalajo tina TV, tina internet dan lain sebagainya kahayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna kahayangnya na terlalu bongsor kayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah ini bawa ke Imakola kenapa ini mbah ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah pada dia bingung teguran ti Gusti Allah lain anak si mbah jeung si emas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae teguran ti Gusti Allah secara umumna setruk secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warah keneh bae kos diurang di Indonesia tegor ku tsunami saminggu jelema henteu ka diskotikna deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat ambualaya dipermasalahkan cara mandi anak Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional secara internasional darurat bereskan guys nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua da kumaha ngurusanana atuh mandi anak mah digubiak bae geus atuh geus mending kubur bae geus darurat sanu sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat
kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah jadi nyata ngeuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargani wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raih berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararapi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja. Bro. Sabaraha ieu nu paehna? Paehna teh 500. Yo saeutik kumaha 200.000. Yo. Gempa deui Sukabumi. Sabaraha nu paehna? Aya meureun 20 mah. Saeutik tah mah. Bari mah geus teu jadi masalah paeh teh. Diukurna ku tsunami itu. Baheula 200.000 tuh saeutik. Naonan tah mah. Je, kumaha mun kanyana. Tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kada teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajading ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna tengah hiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit. Kabeh kuari mah jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit. Kabeh eueuh nu teh jadi duit. Atuh akibatna malalah mur jelema teh. Tanah dijualan, gunung dijualan, segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macam-macam rakyat gitu kene siapa bisa. Akibatna mewah kahirupan teh mobil, en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran kitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 6 anu boga 10 imah teh kelas MM-an terus karena itu teh nyana ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmud
dia orang maksiat tidak subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala sia bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karena itu nu kuari mah leuwih parah nu baheula ieu nu karena itu bohong Rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh ja mewah ibadah mewah urang ja zinah bae jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti Allah fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabarkeun Gusti moal kebal deui eta bahasa konstitusi sabarkeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat nya mah nya teu nyadangan teu nyahona naon teu nyaho ditegur ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganunan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegur masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing hayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti nek leuwih ka nek leuwih wow atuh ayeuna mah ti bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina ku muharasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro pas diacak gas mabok kayak gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh golok macem-macem geus pokona berbagai minuman wah guys ngaran ganja menges geus jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus punyana dilalap terus aya nu laporan rakyat asa bodoh rakyat teh urang mah terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teteh baheula ieu baheula pejabatna merabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik bae ka Gusti si kunaon kieu teh keur bojona ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran istidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kaker atawa dioyak-oyak ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae pararaeh jelema teh ai geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampian ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadirna bae kurang hiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah tuh lain cara pangacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nu sok di masjid Istiqlaliyah teh cek 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 nanti lah maksudnya gitu disalamat dan nu baheula teh dengan kadirina mah buruk ngahiji
akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Atuh dirinya putus asanya kaduhung amat cekna aing kamari teu iman, kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean, kaduhung amat aing teu loba sodaqah, kaduhung amat aing teu nyeun kahadean, mublisun. Eueuh hartina kaduhung ke eta mah ayyusuna min kulli khair. Masyaallah. Namatacik ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Muga Allah nyaangeun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu. Ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula, tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu. Matak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Nyaritakeun umat baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY, Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah. Istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat. Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto, jasa Presiden Soeharto, pembangunan Jakarta kurang kadeuleu, timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang, jalan-jalanna ieu istimewa, berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto, jasana gede jasa, di samping gede jasa gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh, tungtungna jore jasa. Atunya nama nyahoeun dosana Soeharto, urang mah bantu nyaho. Urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto anu salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat bae ke Soeharto teh. Tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atuh nya mah nyaho. Boro-boro nyana aja pula ge nyaho. Atuhan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari. Atunya jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu, korupsina atuh nya nyaho, mun dibejakeun mah atuh nya nyaho, korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh nya nyaho kabeh ge. Atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu nya nyaho. Atuh nya nyaho Bupati Tangerang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan coba sanajan teu dibuka ke atuh nya nyaho. Dia teman lain rahasia jangan patur ge nya naon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil hampir cenah kiai nya nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati lah lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna incuna bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha mah ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon mah kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese soekeun sia ku aing. Buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohongna ge kitu ieu. Urang lamun nyaita bupati korupsi nya ulah loba omong nya gubernur ge embahna korupsi. Urang nyarita ka gubernur, Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kunaon sih kor ulah loba omong lah jadi luhur lagi gitu keneh. Atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu. Indonesia ieu keur nyaritakeun gos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun meritakeun nya di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong kitu bae pokona mah geus ira aing maca koran sok aya bae bungkus lauk asin ditinggal dibacaan setik-setik. Masya Allah karim kula mah sakadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan
bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek ulah alhamdulillah rabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi. Lalaguan mabokna emang kumaha. Teu muat di dieu. Berbagai instansi laporan. Nyabaah ke Singapura, ngehenin di Singapura, menenangkan pikiran, mabok atau sakadar mabok mah jangan terlampiaskan. Coba cari perek. Aduh, di samping di negara mah ieu rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake wae. Masya Allah, marabok, zina, judi nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di gitu naon ngaranna deket pantai didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan. Ulah dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan ku Tommy kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia ulah suraseri ngeunaheun surang ge urang ka Lampung sakira mah naon meureun itu urang bisa nyebrang ka ditu babari tah pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidi. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantap kayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutna Jalam. Tadi itu bagian tempat perjudian. Geus boga sabaraha tempat-tempat judina. Sedengkeun eta dek calon presiden. Ulah mah ngan sakarana bejaan bae jangan milih mah bapak-bapak. Nah ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Atuh di pasar kemis ge jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah tuh terus bae. Teu gua eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lain nya doang kan nya mah imamna doang makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelasnya anak moal teu kelas pejabat nu ngamam. Jih emang kumaha aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyang-puyang lah pokoknya. Salah satunya pikir eta Indonesia eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar emang kumaha gitu. Namun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Eueuh nanaonan tah mah geus diragajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri. Geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kota. Ulah diteruskan puyang cenah aing geus setruk. Atuh sia masih aing. Encan minyak. Namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang.
dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama nyawan tanu di luar mana tah sedegen mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha nah geus tah Indonesia negeri tercinta menang nebus nyawa menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha ayo nyana di ditu ganti deui mobil da sinang sana ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya kiai na nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tadina saw beli aya nu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena ku manehanana teu ngeunaheun tembak ceger Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak coba ayo deuk kumaha nya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak encan aksi teh kakarak di panggung doang kakarak nyaritakeun doang kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak naon rugina sih sakadar ngadanyakeun jancan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak iyalah Indonesia zaman Soeharto numantak loba jasa-jasana loba jasa dosana kaharta kamu mulai kaharti tadi dinya keneh kita geus mulai eta di zaman saya eta pangab Trisutisno mantap ketika Trisutisno ada calon presiden loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai jangan kunaon hati belum luka belum selesai belum dibuka perban ketika keputusan Trisutisno tembak tempat makanya lu kos gitu dijadikan presiden hebat tinggal hebat dalil tinggal dalil tak bisa ngomong jadi presiden acak-acakan di negara tak bisa tuh ketika nu kamari cerita reformasi masih bisa ditembak tanggapna saha Wiranto mana nu kitu jadi presiden kapan can terselesaikan teh tuh coba ayo Indonesia Masya Allah eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak mana teh nyerina meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener gorenganan kebeneran ikut urang mah jadi presiden ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita kayaan Indonesia nah kuari SBY nya mari teruskan koin aduh Gusti ieu mah keur carita menuju ayat eta keur carita pejabat-pejabat geus bupati korupsi gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan iya lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa Masya Allah luar biasa tapi iya ngelola teu mampu diome ku Amerika diome emang orang teu diome lantaran naon sumber minyak loba jasa nyana nyuntikan embung lantaran nyuntikan maloba resiko kudu urang Indonesia baik geus terketahui di aya minyak serang ku Amerika luar biasa diome bere jatah doang dijual ku nyana nyeri teh hate bangsa. Tak iya mah cerita nyaritakeun kos karar itulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyawa. Aya nu 2 kali jual, 3 kali jual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh. Kadua ayo AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual.
bisa baik wari los tanggung jawab ke dirobol jalib ulah wakan nungguan di akhirat tungguan di ayat ieu tungguan ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos karar itu geus eueun ceuk kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik mah lah dibere teh kakarecetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu loba keneh datang ka paeh can dibayar di lurah bage begitu da kaluar geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ikir carita kebangkawaran akhlak ya mah dek diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemuda anak kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari dihareupeun mata urang micin orok di pasar kemis geus sabaraha dulu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh da kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke ka neraka ku sebabnya kitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil Ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah mengontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mah cenah kiai ulah ngomong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian ti kelas pemborongna geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah kita ngajakan ke agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ke arah iblis kunaon didukung atuh Kiai mah cukup baik, berat ngadoakeun bae atuh sing balalender bae. Ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing. Awas ya ku aing. Aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing. Ji, pondok geus dibangun nih. Tah eta kiai geus ngacak, kiaina geus kos kitu. Batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi. Dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal. Eta teh nejis teh kos kitu teh. Racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahana geus saya bareunana 300 mah kuari ngan 3 nganti luar majelis geus hebat listrik da geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah kok nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi the most rise kekuasaan terletak pada rakyat rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan presiden dipilih ku rakyat turunkan bismillah henteu akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres
gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tab kemana tab menang nitah saata ka ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saata nang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dia lah mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu lah abuya menang saha ngangkat eta menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh ngagiai-ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cek Allah kan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cek Gusti Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun ku Gusti Allah nu nurunkeun ku Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiai eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai tama jabara nang saha ta ngomong kos kitu nang Allah lain kiai tama kos kitu mah naon bau bentak lain kiai tama kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang rakyat dan saha nang Allah gas ulah dia rajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nya proposal aing proposal ya gas teh nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararaca geus ngararaca tuh deuleu ku di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipodoh tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang eto Banten doang coba kuari ka Bogor Alahadin Sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon sarua coba ka Jawa weh pada bae ge make ge aya mau kan meureun mah sarua Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadina urusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasehat tinggal tunggu tanggal main falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa idzu wa ghaibu mau'izohna ieu ne piwuruk-piwuruk ceramah-ceramah nakunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep falam yataizu teu kana nasehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia kuari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalina tarang-tarang tuh sia nya koja sapaan ya osok burung kadi jodohna geus eueuh pindah kuari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadanena dioyak-oyak kue teu meunang pindah kuari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah dari 50.000 hutang Gusti Allah pancen kiai nyaho bae deuleu contona kuari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom ambalaya di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalaya bener kan sih ji eta teh tanda bukti tama kondom teh aja Allah ya Rabbi
tanyakan ke polisi, betul bapak tahu? Ya tahu bener katanya. Mungkin pelakunya salah satunya bapak. Ya dikit sih. Secara real jasa. Masya Allah. Berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus, bahkan di kontrakan-kontrakan, di perumahan-perumahan anu encan terisi. Ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah, Masya Allah. Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman. Lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh kuari mah minumanna diasupkeun ka dirigen merekan. Ya asupkeun kan seuri sia nyahonya sianya. Asupkeun ka dirigen. Tarolol jasa, Masya Allah. Meureun manan gitu gaya nu nitahan di luhurna mah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae di mana-mana ya razia bejakeun oli gitu. Aman. Indonesia Masya Allah karim, mabok menjadi-jadi. Zina, judi bagus tuh kudu dicaritakeun. Boro-boro judi anu beneran judi, sangkilang main bola geus jadi judi ku ari. Nureuneuh jadi judi tolong teh. Nureuneuh terus lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing, mun bikang aing nu menang. Tolol teh coba. Kan nureuneuh blokon jasa. Masya Allah, ieu dagara neuk jadi naon? Kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun. Terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Makmur luar biasa. Ngajual naon bae jadi duit, hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa. Dilindungi anu luar biasa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Awas hatta idza farihu bima utu, sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah, awas lantaran takabur sombong, akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ka disiksa beurang kabeh. Fa idahum mublisun ke kakarat tidinya nyana putus asa, aing gaduhung amat kos kieu jadi mah paeh asana ngahareupan siksa aing sia. Aing kamari teu ngazakat, kaduhung amat paeh ieu mah ini. Aing teu gadenge ka kiai, aduh aing mah paeh ieu mah ieu. Tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh. Kabeh putus asa tina naon-naon nu kunyana ditinggalkeun. Moal bisa daya geus fa idzahum mublisun. Ya Allah. Kos gitulah ieu kaayaan umat tiba heula. Wali bangkawarah jasa. Amerika emang sumber bangkawarah, sekedar ka nyaho bae. Ieu bakal disiksa ke kabehan ge. Kumaha kitu? Lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang. Ieu pesanan-pesanan Amerika, lain lalagaan di unggal negara. Tuh di organisasi anu jahat. Amerika mesen bunuh pesanan Amerika. Bahkan ieu nu ditangkap gak pesanan Amerika, lain lalagaan. Lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia. Boga kekuatan pesen. Ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sakedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu. Ulah dikira eta harta teh lain pesenan ame pesenan sarua bae. Lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janyana mah eta mah sakadar usaha. Sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan. Kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana, apa negara dirugikeun jah henteu. Kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya, tapi kan eta geus pesenan ya ke secara kituna bae. Adapun hutang ka negara kan tanggung jawab fisikna ge aya. Ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih eta kok teu ditangkep. Encan dipesen ku Amerika. Moal kebeli tetep pesen. Dipesenan. Bakal aya sabaraha cenah kieu nu dipesen. Moal dibere nyaho ku aing atuh. Aya deui ge moal kebeli ge muncul deui. Cenah teu salah dipesen ku Amerika. Asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik digabajukeun negara pesenan. Gus Dur emang sanu nurunkeun. Lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika. Soeharto sanu nurunkeun Amerika. Kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nanca nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur. Ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika.
nah iya teh ya sing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih kene bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae awas sakedeung deui moal kebal deui dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan fa idahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditentang wah jatuhna naon sakedeung doang wow salarieu euy kemana ya urang woi kemana ya urang woi awah deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui ya Gusti Allah lain istighfar kai awas ya sekaligus kakara disakaliguskeun ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya fahum fa idza hum mublisun na'udzubillah min dzalik duh Gusti Allah mantak sing hade asa sing hade mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari natepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazina bae istidraj moal kebal deui daleurkeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara janteuna naon teu salah teu naon moal kebal ya itu tinggal di dalam baik kesaksian kayak kurang emang mah istirahat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk kuari geus teh daya teu upaya jangan buadeg jasa kuari eta mah moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ada ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarang sadan calo nu tih lagi kuari teu boga sapeda kempes-kempes aja jauh baja kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tang buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerong teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge lu nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camatna ge je teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur kuari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajazara'i aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah duniana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade gasa sing tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae japaran ti kokosen
Itu berarti kokos ya, di pilkada datang ke kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokos ya ngaranna tinggal kotorna bae kiai. Tengetkeun ku sia kiai. Lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah. Sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pancuna rusak. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa. Yeuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusak data Tangerang ini lain lalagaan. Masya Allah karim ngajabreg ambalaya dah ku hari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan entek inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin, sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba kiai aya nu nyambut lu fakir. Namun aya kiai keur ngedeng we kitu. Assalamualaikum. Apa majikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun ke istirahat. Jeung syaitan. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang kiai. Assalamualaikum. Saya tak. Kita menini ya bagaimana mau komplain kawan komentar bejakan ke sare dan bisa jadi itu bisa nyambut. Assalamualaikum ke anak na coba delek sak jadi itu maksudnya bangunnya santri sekolah tak berat rada kolot kanyohan santri sak calanana panjang sampingnya kalur Cianjur ya kajian hukuman ya. Cianjur ya bae kajian kumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu kesangan bah. Kita istirahat lagi. Ditegor si aku Gusti Allah. Ditegor. Jauh orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masya Allah. Marhaban ya ahlallah marhaban tanggap urang cepat. Aduh, jasa hirup Gusti. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantap ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kai mah kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras datang nu edana ya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti nu susah kuduna marhaban marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari gitu. Cai minum gelak. Oh, kurang kena tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui jeung nyutai teh mah cai sumur. Siapa bahasa cai bae geus apa. Teu kudu amis-amis tuh kitu ieu. Sambut. Oh, Masya Allah, geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu fakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu fakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah. Ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri jeung aing nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon tuh aing teh dihormat datang ka dinya. Pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana na teu ngahormat ka aing, kuna aing mah kesangan bae ka dieu pan. Leumpang naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya acan. Balik ceng.
pindah mondokna awas nang sae nang Allah salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ge rakyat leutik leutik bija berbaa bae pasan ceng ya coba anak camat nu mondok anak camat nu mondok anak bupati nu atuh anak itu biasa bae tuh ya urang dikiaikeun so teh ku rakyat kudu leutik beja berbaa ba teh berta bata beja berbata teh berta bata ninja berta tama jalan mata sinjaresi aja mata sia nah kuali Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul dzambun ujjilat uqubatu di mana aya nu datang ka anjeun jelema sungguh menghadap ke anjeun sambut ku ucapan dzambun ujjilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kuda siksa mulai nusugi kos gitu Kanjeng Nabi Musa merenung ya Allah ya Rabbi apakah seluruh nusugi kudu kitu ucap ke nama kitu ngan haju deketan coba nusugi Musa baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nusugi deketan geus di deketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sarua jeung fakir lamun pakir dan jerken agama ku syarus sholihin ku pakirna lamun sugi ajak titah nanjerken syarus sholihin ku sugihna ajak deketan ku maneh geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanna ajak coba ngabangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanna Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jaga teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru kurang ku ari lamun aya datang bupati sambut kurang zambun ujilat uqubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak Bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing jakna keke heula ih terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha perawan deketan kurang Bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor, kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, dari uang saya. Deketan tak Bupati kos itu. Deketan. Namun Cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos itu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid Salim kitu bae mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sumut kula cak sumut Allah kula mah ngabedakeun doa lain di Tangerang mah serang lain di sana mah Pandeglang ieu mah sakadar nyaho bae da moal ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina jasugih tah kuari pengusaha datang ke orang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus pakaranya sih bukan batu bantar serang meureun kadinya wah apa nu nyana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu VTU itu saya punya itu wah, alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang zambun ujilat uqubat dosa nual kebal deui disiksa kan kadang-kadang lain deui cek jana teu ngeunaheun kae tenang heula eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kanjeng Nabi Musa
namun nu susah aya nu susah aya kiai susah aya ustad susah jeung kiai-kiai mah geus bae sambut datang Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang teh nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kara itu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon mesti omong kos kitu mun pae wal kebel ka hisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun wal kebel mun bapa pae ka hisab kajen ku kumaha ge jalain cakula jak cek nabi tamu kula mangan jaritakeun doang ulah loba omong ieu motor bet moal teh di motor begitu di sepeda motor marhaban bi syi'ari sholihin tolol datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun ieu kiai bangkalarah ieu bos aju kudu kumaha nah kuari pengusaha degetan urang degetan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal minggu ulah sieun beurit marawan ka dieu ucing marawan ka dieu ge atuh tah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh mau pun mangmawakeun kadinya roti di jejelanna ge kumaha Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema meureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mau eta kan emang mau nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta mau ngaran teh kos kitu degetan ajak Musa cak Gusti Allah yuk ngenteng meunang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan dan nu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syi'aris sholihin tinggal kuari mah bergerakna di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh mun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin tapi ieu ya nu sugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah kadinya satungtung aya baturan satungtung eueuh suekeun bae mah tak naon sih nah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hook lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor kolo hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu mere sia bendu atuh kurang ngabenduan dia eta menunyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faizahum lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipendaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu warita tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat wari dihandak tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tapi pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah pahaja saya teh jeung urang kuari teh keur lain lalagan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan diincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika
termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nementak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya, acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah pajar isa demisi baheula mah. Kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak. Begitu nampak ternyata pelecehan, dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak, Iran, wabeh. Ieu mah lamun diteruskeun ku ari pemberitaanana bisa perang dunia, perang agama, ieu mah lain lalagaan kuan. Di Indonesia ku ari geus 1 2 geus mengetahui. Ngan kita dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana. Kiai-kiai ujianana mah titah santrina, kiai na mangke bae. Ya Allah ya Rabbi, dunia geus sudah ge lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagana teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang. Nu mabok ujian udang sial merentah Amerika. Amerika na lurah pantaugeun habak. Dia eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom. Kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya. Kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Nah iya kuari ke Indonesia ke ngome janggot SBY tenang ya Ampun Masya Allah karim nih ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat Allah merewelas asih ke jelema anu mikir jeung ingat-ingat kana ieu ayat lantaran namun kurang ditadabur dipikir orang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai besi ka dituna akhadnahum baghtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksana cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya mana lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum baghtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya tetapi orang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus. Kitu bae geus hese-hese. Hari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres, pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahu. Ngaran kafir mah musuh bae. Sejahat-jahat nak nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu. Eta kakara kiji encan ka negara ka daerah-daerah nu sejen.
Gus jeung calon-calon lagi nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges kawasa teh turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli Allah seagama orang wahai di luar negeri baik di Libya, di Irak, di Iran gitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah seagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keburu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'